Prosesi pembagian kesampingan rombongan calon pengantin pamaget di kawitan. Baca teman, banyak teman, anak di kamari, di langlangan kasimpangan, di talong di kanu indit sukan, ges ngabaran baca, anu kasep satu pun sampun, 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 wahapun di haturanan kapangersa abah mama kanggo ngabagiakeun ke Mas Putra nu neme sumping babengkeut anak di kamari di anti di bareto di dago departos unjuk cunduk di api ku apa mama kali kula wargi Jember babengkeut anak gerani Bismillahirrahmanirrahim pangbagia haturan ibu kanggo koyangkeun puntayan kemang-mang kaki Mas Putra dan Sumping. Terjadang sabagus ngampar lalang saya geus disinggalkeun belumbang timur jalan ke desa Sapuan Raden haturan games haturan linggi haturan lenggah sedia haturanan ka para tamu rombongan punten tempat calik urang utamikeun tamu rombongan tempat calik urang utamikeun di tamu rombongan sekali deui tempat calik urang utamikeun di rombongan
kasumping aturan bagi rapes aturan mangga lagi mangga lengang pada kanggo tempat saling urang utamikeun kanggo tamu rombongan di panganten calon panganten pamaget dihaturan ka sadana keluarga Jember keluarga Jember di keluarga istri pamagat maka urang sami-sami ngaligihan parsi nu parfungsi sayogikeun